Tiga stop men jang marane anu sok mamerkeun jam tangan Rolex terus mobil anyar meuli cenanya Lamborghini terus Ferrari mah wah kayak makanan sehari-hari pokoknya mah eta jang marane anu sok mamerkeun kekayaan stop men jang naon kekayaan dipamerkeun karena hirup mah men kudu diinget men mual aya salilana di luhurnya kamari oge awan jatuh ke handap tingali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Bila di channel Bila Ada Rizky Official. Jadi di konten ayeuna urang khusus nyampaikan pesan-pesan yang maraneh anu osok meresahkan warga masyarakat dan juga keluarga. Apalagi yang suka memamerkan kekayaan dan uangnya. Walaupun itu uangnya tidak tahu hasilnya dari mana. Saya akan menyampaikan yang pertama itu stop lah jang maraneh anu ayeuna masih kene gagedog di imah peda eueuh dadahareun stop men. Ulah berdebah-debah teuing rupa men kudu bisa mensyukuri ayeuna maneh karek dahar eujeng sambal atawa eujeng asin. Maneh kudu bisa narimakeun eta karena di luar sana belum tentu ada orang yang bisa makan. Beli nasi juga itu masih susah apalagi beli lauk pauknya nu kararituna nya. Matak manehnya jang komo jang budak zaman ayeuna kudu bisa bersyukur walaupun di imah eueuh nanaon. Ulah nepi ka ayeuna ngahancurkeun coet, nepi ka meupeskeun gelas, nepi ka piringna dilegleg ku maneh, nepi ka da urang mah udah dahareun geus ngalegleg piring eta mah nyilakakeun maneh. Omat kade ulah nepi ka parabot beak ku marane dihancurkeun peda eueuh deungeuna atawa peda eueuh nanaon di imah. Karunya kolot maneh belaan nginjem tatangga nepi ka kolot maneh teh nepi ka ceuriknya nempo maneh ayeuna udat adat peda eudeungeuna ulah nepi ka ayeuna nganyerikeun hate kolot maneh belaan banting tulang neangan duit jang maneh dahar mun kolot maneh teu kitu maneh geus modal tah kitu nya tah eta nomor ka hiji tah ieu nomor kadua jang marane anu boga kabogoh atawa pasangan hidupna selingkuh geus ayeuna mah ulah nepi ka kitu deui boga pasangan jaga rantai cicing di imah ulah nepi ka ayeuna salaki atawa pamajikan maneh diaburkeun engke maneh anu ripuhna anu tungtungna maneh ripuh deui nya. Jadi jang maneh kudu bisa ningali pola hidup mararaneh. Lamun misalkan pola hidup maneh sederhana nya ikuti sederhana ulah nepi ka maneh hirup saayana tapi gaya hayang jiga sultan tah ulah nepi ka kitu tah dangukeun nya. Tah loba kamari kajadian anu kasus perselingkuhan. Peda duit pamajikana geus loba geus jadi imah terus salakina selingkuh. Otomatis ku si pamajikanana si imahna nu geus jadi teh bangunana dirugrugkeun langsung dibeko, dibrudoser, dihancurkeun rata imet langsung salakina euleumeuet ngagegel curug akan ku aing geura eta salakina make jeung selingkuh atuh geus sagena-genah cek urang oge sagena-genah eta geus rumah tangga geus kabeuli imah mewah minangnya walaupun minang pamajikanana tapi ja geus genah lah kitu hirupna enak nyaman tentram abadi men luhur dangukeun. Ayeuna langsung lanjut yo ke yang ketiga stop men jang marane anu sok mamerkeun jam tangan Rolex terus mobil anyar meuli cenanya Lamborghini terus Ferrari mah wah kayak makanan sehari-hari pokoknya mah eta jang marane anu sok mamerkeun kekayaan stop men jang naon kekayaan dipamerkeun karena hirup mah men kudu diinget men mual aya salilana di luhurnya kamari oge awan jatuh ke handap tingali. Bayangkeun kumaneh mun awan asalna sok di luhur bisa jatuh ke handap ngagejlig eta teh awan teh kumaha jeung berarti awan oge teu salilana di luhur aya ngagejligna jret nepi ka ambles teu bisa balik deui ka luhur da bangkaning ku jauh ayeuna dianterkeun ku kapal da kumaha moal bisa nembus awan nepi ka murag kitu nya. Jeung marane oge kudu bisa ngatur pola hidup mararaneh nya.
pola hidup. Jadi ulah diatur teh pola candlestick we hayo pola candlestick deui terus mana nyusun pasarna keur naik atawa keur turun. Ulah nepi ka maneh teh mikirkeun nu kararitu lah. Ayeuna mun maneh hayang ningali pasar keur naik ke turun masuk aya pasar Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kemis. Tingali harga-hargana ku maneh data eta pasar keur naik atawa keur turun. Ai pasarna mah cicingnya, cuman harga bangsa sayuran nu kararitu nu aya di pasar eta kan kadang naik kadang turun. Ari pasar nama pasti cicing. Jadi ulah nepi ka maneh salah ngaartikeun. Terus dina masalah pola. Jadi maraneh teh ayeuna mah lobana anu lain mikirkeun pola hidup maneh. Jadi aya nama nu loba mikirkeun teh pola candlestick. Candlestick teh kudu kieu, tah anu kieu teh ke bakalna kumaha. Jang naon ayeuna mah atuh mah pola hidup makan kalian. Mun ayeuna makan kalian kur sakitunya geus sakitu atur-atur ku maneh teh. Ulah nepi ka di ayeuna aya dahareun nyesa bikeun ka hayam. Ulah nepi ka kitu pamali cekelot oge eta saremeh teh justru eta anu remehna teh eta teh mawa alus ka urang teh mawa rezeki eta teh barokahna tina saremeh. Tak jadi kanaha make jeung jadi kana remeh kieu karena ngobrol mah bakat loba ka ditu ka dieu loba bahaseuna loba sampaikeuna. Jadi engke dagoan video selanjutnya nya geus we video ayeuna mah kur sakieu. Dicukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dan penyampaian saya kurang baik, mohon dimaafkan. Karena ini pesan-pesan buat kalian yang rumasa. Lamun misalkan terumasa, geuskeun wae ulah dipake hate, jangan dibaper, jangan dipake baper gitunya. Nya sakitu aja ya ti urang mah, urang moal loba ka ditu ka dieu karena bisi salah nyampaikeun ke kumaha deui lah kitu pi omongeun tungtungna. Geus we sakitu ti urang mah tunggu konten selanjutnya nya. Karena ieu konten hanya pesan-pesan omat kade ieu jang nu rumasa. Anu teu rumasa mah geuskeun wae entong di ambil pusing, jangan dipakai baper sakitu we ti urang mah. Dicukupkan sekian dan terima kasih. Salam ti urang ulah berdebah hirup malur kudu konsisten. Gawe saeutik tapi hasil sakitu we namanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.